wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama hai urang sasarangan manjatkeun doa muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Salawat sinareng salamna dilimpahkeun ka junjungan urang nyaeta Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluargana sareng ka para sahabatna, umumna ka urang sadayana selaku umatna. Satu acara urang sawer panganten hayu urang doakeun heula nya ku sadayana anu hadir di ieu tempat. Urang doakeun pangantena sing pamugi pangantena ieu dina enggoning ngambah mahligai rumah tanggana dijantenkeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dipasihan katurunan putra putri anu saleh tur salehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hamdan lillah ala dawam, summa salatu wassalam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram. Salam talin kasadaya para wargi jeung baraya para kanca anu marulya nu sami di dieu aya. Sin kuring ngada perelun reh ayeuna kumawantun ngadeg sadaya mayun bari ngadangdingkeun pantun. Mantun wayaruni sawer ninangka diajar wanten ulah ngeplek teuing jawer, mun pamugi ulah geger. Ayeuna urang ngawitan mangga deras saraksian bilih aya kalepatan lereskeun ku para ikhwan panganten lah. Ujang ulah kegelandeng danyawer teh moal minang bet moal sapoe campleng moal datang kalalindeng. Anak king cikene pisan ku panai dirapalan ijab kabul pernikahan jeung nekadkeun patalekan. Ku ayana ijab kabul ujang halal campur gaul jeung istri anu majentul digigireun ujang tungkul. Tah istri teh bojo ujang pibatureun dina ranjang jeung batur hirup sakandang sakawirang sakasang. Di waktu ayeuna pisan hidup boga pamajikan serta boga kewajiban anu kudu ditohonan. Ujang kedah tasmiah pan kawin teh seja taat jeung seja nya rahmat, lain jang kawalat cilaka dunia akhirat. Ari pinter ngarawat mah lain ngurus paket aja cukup gede imahna, anu penting mah agama. Bojo teh kujang tuntun papatahan syarat rukun ibadah nasinah tegun ulah jadi istri. Satu dina anak salawasna ering ulah gampang langlang ding ding sekaot manggih ka pusing tekaot manggih tegenah gancang libageun pamisah ragrag tolak terus pisah bata kitu laku salah. Ulah sok kejot korosot ulah sok babari sewot kenu susah mah kolot mertua ge ngilu repot. Rampaan heula simpengkeun kalawan hate nu teger serta pikiran nu seger ulah gampang kabalinar. Nyai ulah sok
sesentak ulah menta itu layak pang-pangna ulah sok galak-galakana menta tolak dosa lain enteng-enteng mun nyai wani ngareheng kasalaki sasanggereng kata tangga jadi gandeng nyawer urang tutup bae mugi akibatna sae panganten lalaki panganten awewe mugi ararepi arade luntut raut salamina hanteu aya kecewana teu bibahla cilakana dunya rawuh akhiratna. Sakitu sawer panganten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.